keur nu kupur moal aya pitulung keur dirina. Keur nu kupur moal aya pitulung keur dirina. Sumuhun. Ai kupur teh tina kecapupar hartina katutupan jiwa bersihna. Jadi cinekna kafir kupur teh ulah dituduhkeun ka batur. Ulah nuduh kanu jauh, ulah nyawang kanu anggang, nu caket gerara ketan, nu deket gerara deusan moal jauh tina wujud moal anggang tina awak. Kakupuran jeung kakafiran heula nu dina diri sorangan anu kudu diburak-balik teh. Nyaeta ulah nuturkeun hawa nafsu eta panginitan teh tina durukan. Terang-terang kolentrang silok nok paeh nunutan mesat gobang kabuyutan paehna bari nunutan terang-terang kolentrang hartina teh caangkeun heula manah salira. Caang padang narawangan ati putih cahaya herang nu herang sabda ning Allah hurung mansur indatullah nun Gusti nedapa padang ati nu ngadegna tungtung ati hurung tanding damar hurung mon corong tanding sarengenge ka dia bulan 14 caang padang nerawangan bray bukakeun eta mana singa gebray tah mana al imanu uryanun walibasuhu taqwa. Ari iman teh buligir sok kosongkeun heula jiwa kakara baka pinangi jeung katakwaan. Takwa teh bajuna iman beres pangna dihalang-halang ku jisim abdi teh bongan agan teh rek nguturkeun hawa nafsuna. Eling-eling mangka eling mingkang di bumi alam dharma wawayangan bae ragataya pangawa asa ana sok kasasarnya lampah nafsu nu mata kaduhung badan anu katempukan nafsu teh mata kaduhung badan nu bakal katalangsara diri nu bakal kacing cirihi rubuh bakal kulaku tigubrak bakal ku akhlak saluhur-luhurna jelema nu giruk moal burung amruk kulakuna sagagah-gagahna jelema nu murka moal burung cilaka ku awakna ku akhlakna. Pangnawa nyarek teh eta nafsu ini rek tina durukan sanajan mesat gobang oge da kabuyutan atuh kapanerian jadi mesirana hartina geus kadoktrin tah kunyaah ka bapa duleh dihukum ainyaah bisa nyilakakeun lamun nuturkeun hawa nafsu sapertinya ka budak ujang sia matong sakola deuleuh loba kendaraan bisi katabrak eta tina nyaah tapi nyilakakeun teteh ka anak mungkin di akhir nah nafsu nu kitu kalau tes nah anu tekad nu bieu teh nah rek disebut bekok eta wa telepan rek disebut mati atau waraci eta teh tina boga rasa ieu aing pangjagona ieu arna sawarga geus boga rasa nu aing bari eta sawarga teh nganukur angen-angen nganukur dina lamunan hartina teh tulul amal panjang lamunan sanajan ngadoa eta moal dijabah melaksugan di tanah lamun dicebor mudah-mudahan buahna teh buah teuing
Putri gelis kagaweran capek tantara nyarita amis budi tara seuri berekan tara masihkan upama init-initan memeh kurang init itu bagus nepi menek cicing dilebak sirahna mapakan mega cing ku agan teguh nu kitu naon ngaranna lolong lamun teu kapanggih marukana teh samping batik tetungtungan diketek teu dipikane diseuseuh teu baseuh dipoe teu kalangkangan gerak-gerak gerak pangihan diri sorangan muasa nu bakal bisa nyaho kana tapak soang dina bantar lintang ti soangna tapak meri dina leuwih lintang ti merina moal aya nu bakal nyaho kana hatena kaangkung lintang ti kangkung aya tu manehna hoy tu sangka ieu aki-aki batok bulu besi madu paingan disebut semar sempengangken-ngangken mar menyemarakan datna alam nyaksi kana hade jeung gorengna alam dareuwas ku kasauran agan tadi make rejeng rek ngarobah akhlak urang-urang astina leres iya Allah anu maha dina sagalana moal rek ngarobah kana nasib eta kaum sahinga eta kaumna ngarobah nasib pribadina Allah komo anjeun ngarumpak kodrat irodat sampean ngomong kemana karep marke jegrek lumpes kejahatan geus jadi eta teh geus jadi kun payakun hade jeung goreng teh geus jadi manusia mau bisa numpes paling-paling manusia berusaha nyaeta untuk meminimalisasi tensi kriminalitas untuk memperkecil ruang lingkup kejahatan ai numpes hartina anjeun sanggup naon nah bakal leungit ieu kejahatan di dunia eta teh asa bener teh asa teh moy padahal nafsu nu nyeretkeun cing kaula dek nanyakeun ari anjeun ucing manusia mana manusia teh ieu tah eta mah dadana ieu leungeunna nya leungeunna eta pangampuna irungna ceulina panonna sukuna pejitna jantungna ai manusana meni asapang benerna eta rek modaran batur kadoktrin dek widadari jeung sawarga bari jeung abstrak teh mitos lamun nuturkeun lamunan mah jauh tina pri kamanusiaan hayang ka sawarga hayang sawarga mah lain keur nu hayang keur naon keur nu iman jeung takwa ka Allah itu mobil nu di dealer lain keur nu hayang keur nu meuli keur nu hayang mah isuk ge bea aya ukur hayang ukur bari teh dimeuli mah ngadukur malah dek nuturkeun nafsu ieu jadi Allah eta andalan teh boga Braja Musti
boga Brajawi Kalpa boga lamatan dan tawisesa sarta permu bajingiring tapak nengala dek pakai angkehan teh bener leles Allah katot kasa ngalu muruk lir kapuk kaibunan kapas kaujanan mana gablek Braja Musti teh sok buktikeun mana udah pakai analan udah pakai angkehan Allah ngawartosan nikmat kami nu mana nu rek dibarohongkeun ku mararaneh teh nu rek dipalangkeun ka mana lulus wa gunakeun Braja Musti pan boga angkehan eta sok anu dipake andalan teh pake Allah eueuna naon wa tah bukti nama manusia mah eueuna naon teu gablek naon-naon lah haola ieu malah haola rek dipake nekat dijauh teh keterangan ilmu Braja Musti di teangan bener ilmu mah kudu di teangan pek lamun eueuh geura teangan lamun aya geura pake ngan omat ulah di aku hartina ulah disalahgunakeun percaya ka Allah percaya Allah ngayakeun sawarga percaya Allah ngayakeun neraka percaya neraka pitempateun jelema anu teu iman teu takwa ai sawarga keur jelema anu iman eta Allah geus nyieun neraka nah kudu ku sia atuh salah kaprah pasti dik labuh bakaku lakuna ti gubrak bakaku ahlakna dek jadi hakim sia teh keur naon aya pengadilan atuh kunaon aya jaksa da iya atuh da nepi ka diawut-awut hukum teh ti ayeuna hukum adil nepi ka teu bukti dibulat-belit hukum dijual melikeun karena duit moareng serengse ieu kejadian sapanjang garong dipariksa ku bangsat beres aya ku beres wae bener bangsat lewat bangsat maling teriak maling dianggap lolong raya teh dianggap bodoh Pak dianggap bodoh ieu teh lain zaman tai kotok di lebuan euy geus ngalalarti kan bisa ngomong raya teh toy zaman transparan zaman terbuka lah lalabora Allahu Akbar ulah lepas teuing nyarita tewa bisa lumayan tong ngarepotkeun tadi payahan ku sia ge aing babaka modar deuleu aya kitu sakudewe takkan kunyaah ieu teh bakat tipu ngedur ieu teh nilai juang di dada aing perjuangan sikeun dina hati kenaon atuh diperingati aing teh nyayang mah di dada lian cai na daun tales kahamur-hamur biaya ari lian cai na daun tales dengan salima wa ampun wa nya rumasan teuning dah kasentuh panginten tara sabeledugna nya teh we meureun sieun kalapasan wa ampun wa nyarios negara kalam hayang cager kaula wa minta cager wa percaya kalau percaya aing nu ngajadikeun cager saha nu boga cager Allah nu kagungan cager teh Allah nah minta ka aing sarang eta
peta kana bogana nun Allah kaula menta cager tong tarik teuing da Allah mah teu budeg percaya Allah maha uninga percaya nah tuh cocorowokan bujeng hingga kana lengkah wujud manusia kana utekna hati uningaeun kunaon cocorowokan muni gandeng ibadah eleh ku bangsat marek maling cara bebeja nah ibadah meni ribut kurang tarik pakai pengeras ngegandengan batur kerap sidakep sineput tunggal mata di pebahanan satur dria satur aning opati dria araning angen-angen sir budi cipta rasa cicing tapi hati ngocoblak putri gelis kagaweran teh capetang tara nyarita capetang di jero hate henteu nyarita kana sungut da eta nu bakal didengeng eta Inung suku kecek bari pausna dina hate ge cukup dina hate ge anger teu mati pantes ge gelombang na beda kredit teh kajem marukana iblis teu bogaeun multibim gedong dhuwur kali sambung pakulingan sepiting trim agan pepetetan samya murah paling ping lan jeruk ngani sepi tentrem hartina tentremkeun heula hate akurkeun gelombangna sok saha urek diondang ku anjeun ngan wayahna kudu susubuh heula kumplitan susubuhna ci kopi pahit hartina teh cing pahit daging pahang tulang